Bagja kaula boga pati. Mudah-mudahan Kipati cing panjang umur sabab nyugemakeun ka kaula Pati. Nuhun paduka. Butuh sabaraha biaya pikeun lumampah maneh Pati. Nyangakeun paduka. Ya menang proyek batur mah. Bagi-bagi komisina wing mah 3% dibere tenang. Nuhune nanging Gusti ieu teh aya selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat naon punten kitu ge ya